umur urang pae anu sok salat eureun salatna, anu sok ngaji eureun ngajina, anu sok sedekah eureun sedekah. Nakomo nu telok mah eureun jasa mantap ulama diajak ngelakeun bisa ngaku abah hayu mah nyolakeun nu paena ge jelema sugih kehareun ulama kunaon sababna nu sugih na pae karena tak atau nyolakeun nu sugih cenah nu sugih na pae nu hirup saha nu hirup lain nu sugih anakna oh pakaianna meureun aya loba mana dibayar mana ku aya itu bukan murah kudu iya tuh kudu hubutang gawean gawean met hubutang segala macam iya nu sugih na pae nu aya kaluargana mending lamun kaluargana teu hayang loba sesa